Kula pernah sekali pengalaman didinya teh pernah sekali kieu pernah sekali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu sajen teu bager heran mesti mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal potongan lain santri teman tuh penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian aya raramean di kitu alun-alun aya pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad di Balak ieu mah aya deui tak kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung kakobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aja aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cek kula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedog nya dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug ka dieu sih ka dieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah ka dieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain ka dieu nahan tas sakerasna nyana boron dug buat kitab segala naon aya di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar butak geus lumpat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya ceuk we bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragag geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di handapeun tangkal buah aya make kebaya hejo aya orai di harapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya keneh diketrok make tungkedan cah kelep tok wah getihan guluna paeh tah orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit uluh ieu orai gara-gara da dipaehan ternyata lain saorai-orai mah telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busol Karim leungit jago ngaji Mama Busol Kalim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu Mama Oco jago Syamsiah Mama Syatibi jago ukudul Juman jadi dirinya pasti ini urang tuker cekna kula ngaji ka ente Syamsiah ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman jadi ngaji lah teh jarago kabeh entak balik ti gentur ge diiring sakareta ngiring lagi teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiringna ku sakareta ku jago-jagona ngaji geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak negara jin ieu mah asli ieu mah dongeng teh lain fiktif
asli menang lah suka ada ke negara jin ternyata geus aya ratusan jin harapan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene. Iyalah akhirnya debat atuh jeung mama. Iya mak Allah maha kawasa, Allah maha suci, Allah maha agung, Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu mama Oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui bari mah bahsul mah saya teh jeung pada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna. Nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja beunang kawin soteh papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Wah di negara jin teh masyaallah MK na aya. Masya Allah presidennya ini ke Kalimantan ada eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa debat mama teh di negara jin ya Allah dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran ngadu hadis ngadu ijma ulama panjang dong nama engke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu ye ulah sok iris ya boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara Azra eleh lantaran eleh dihampura ngan moh menta perong imat singkatna bae singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang kemudian singkat cuman minta mohon ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah tetep dek pesantren di Keresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah guys mama akhirnya dipersilahkan untuk mengimami. Ya Allah di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya mah bangsa jin kulantaran sakitu kula embung maksudna lain kudu naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah nah tetep mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda ilmu mama silakan mama supaya ngimam mama ngimaman di negara jin oh biasa terus lanjutkan tah mama Oco terus
raina kacingan imam, terus ku mantuna Kiai Haji Motoha, terus ade Kiai Haji Abdullah, terus ka ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir, terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya ke kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali mah unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja teh bager heran nah mesti ieu mun santri moal digrog-grogeun moal ja potongan lain santri tah mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian aya raramean di kitu alun-alun aya pangajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad di Balat ieu mah aya deui teh kiai kadi tu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh kula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah gila ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug ka dieu sih ka dieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja mah ka dieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain ka dieu nahan goblok tas kerasna nyana boro dug buat kitab segala naon aya di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar butak geus lumpat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya jeung bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragag geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cak aing teh ieu ai kunaon muncul di handapeun tanggal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu biasa wes jika mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lompat deui ada jeung jin mah Masya Allah geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun teh sakali kejadian model gitu sajeuna teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan riung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah sakena Siti Kolbunia jaing kawin encan sakena ieu aju kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aduh ieu lah ieu di dieu ente bisa ngomong di non kadang itu dibekem aduh kebal itu kan terus bae ditangkep punya data atau pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rarasan bang emangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama ka ditu ngan aya kene kuari lamun nang tangan ka ditu men ente teu percaya ge ka ditu 100% ente ka ditu terus batu maghrib bisa
bangsa jam 9. Mana Siti Kolpunia? Kayak gini Noel. Iya. Ayah kene, ayah nama santren kene. Iya mau diceritakan dongeng nak. Di awal enggak ya. Kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta. Khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolpunia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, tang ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila. Can lila di Pandeglang. Ya, orang hideung di paehan teh. Kalap terus. Ieu na kos orai bae. Kos orai.